teh sasi Ramadan anu ganjaran nanti berlipat ganda dipikul-pikul lebih lain ukuran 10, 20, 70 lebih ke 700 pikelan di masa sasi Ramadan. Tapi ketika ditarik ku iya ganjaran anu dibikin ku Gusti Allah di masa sasi Ramadan. Padahal sebagian keterangan lamun terangan nyeeta jalmi yang dina sasi Ramadan anu kalintang agungna bahkan sakabeh bulan hayang dijadikeun bulan Ramadan lamun anu ahad. Tapi urang kadang-kadang lain teu apa lain teu kakuting urang ya Allah nya cacakan ieu setan di belenggu pengalaman ieu setan iblis dari belenggu bilang aya cacakan dia iblis setan di belenggu masih kene perbuatan ibadah berarti mah sesi Ramadan itu masih berburu alhamdulillah diberarti Bina kurang kaca orang makan nakut patuh minal iman dari bebersi sebagian minal iman lamun teu urang mah nyari orang sudah asal bahasa dia lamun ieu aku ya mana tadi terbaca sensor ieu mana kalau kepala mati kurang tadi antar sigi bakal beres